tapi doa anak mudah-mudahan sing dikiatkan suara siap salam deh siap didoakan ngajawab salam dia mudah-mudahan sing dincak surga na Gusti Allah nu tengah jawab salam dia sing dincak hayang siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa araja bihi ila samawatil ula liyuriyahu min ayatihi faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim bismillahirrahmanirrahim subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram. Ibu-ibu bangun kasih mah kucing kuringnya ican kenalan juga cek si ibu teh cenah akang hari eta sanu cari di luhur bari gondrong penek jangkung ngan rada kasep teh kasep Bogor teh ka uwi itu bari na uwi teh Bogor itu sering kia nama saya kusepuh teh dipabarin nama teh Rahmat Rahayu saja nampas di kobong belegu boga baturan teh nu asalna Rahmat diganti cenah antong Rahmat gantosnya jadi Mamat Ari Rahmat hartosna teh kasih sayang Ari Mamat mah hartosna teh pahit kau ampun Gusti aku yang daripada goreng-goreng teuing gitunya enggak saya ditamian ku sim kuring teh Mamat disingkatna MZ jadi Mamat Zabrig tuh lamun sim kuring ke daerah Kadu Pandang pagelaran disebut teh uje saja lah perang uje itu ujang Zabrig pinter orang dia mah Gusti aduh ya geus lunas mah kaciri padeuh jeung mantes dipakena nu can lunas mah rada nyengsol itu aya diomekeun Gusti doaku kerodo insyaallah ibu lamun murang kali urang soleh tur solehah waladun sabik namina insyaallah ngangkat derajat orang tua di dunia rauh di akhirat sabab man aroda dunya fa'alaihi bil ilmi wa man aroda akhirah fa'alaihi bil ilmi jelema hayang hade dunia sukses di dunia henteu cilaka di alam dunia bil ilmi eta teh kudu make el hayang hade di akhirat keukeuh eta teh kudu make el sedangkan ibu cita-cita orang sadayana moal beda sarua kabeh hakur dunia hayang hade di akhirat oge hayang hade sakumaha doa kurang tiap netepan para kalangkung Robbana atina fid dunya wa fil akhirati wa qina adzab dan Gusti Pangeran abdi sim kuring mah 60 tahun sim kuring 27 tahun nu pangheulana maot teh sabab mama geus hilang hirup di alam dunya geus warang lamun dina HP mah HP jadul geus hese ke singna oge aduh Gusti aku tatapina ibu miwah bapak sadayana nu ngaran-ngaran maot eta teh rahasia Gusti annal mauta laisa lahu sinun ma'lumun wala ajalun ma'lumun wala maridun ma'lum minggu tidinya alhamdulillah ibu maut barang waktuna ibu punten kalintang hapunten anu jadi masalah lain masalah mautna tetapi kehidupan selama kenteng oge tina eta bata oge tina cadang coet oge tina atuh beureun ka kenteng ka bata ka coet teh dulur ka kenteng baris wa enteng ka bata baris wa ata ka coet baris ucu coet mata koyahna kusabab kitu
malamun nggak mau tong tarik deui pun tenang dulur ya garip orang diciptakan ku Gusti Allah pinakan ini namanya jari jempol pol gitu Pak atas kenalan ini namanya jari jempol apa kata jari jempol munker ngaji urang bari ngobrol pekabayang bapak-bapak ngobrol mati dosa ya naon ya ini namanya jari telunjuk cocok apa kata jari telunjuk ngundang mau balik ulah di cocok ayo punten panitia ima ibu-ibu insya Allah sim kuring mah ikhlas dianyok amit-amit orang akan balik sim kuring mah ikhlas ngandung penting sim kuring turun ke dia panitia masihan amal karena amplop murah di warungnya kur kopean nu penting mah jerona nyata dua nah hina yakin kurang dia mah emang wajah simkun teh juga kotak amal gitu ngorena bisa macuna mawa motor mawa mobil rek dahar rek minum bisa aku minum deh saking rokok sih tadi aduh